Pemuda gerak hudang ulah reka barerangan. Aya carita ya kata jelema keur lapar-laparna rek dahar eueuh nanaon yang aya sangu hungkul. Ini teh ka warung. Mang hayang mie. Eueuh mie mah. Eta naon ngajajar kitu cenah. Eueuh ikur hayang mah cenah. Atuh meuli mang meuli mie cenah. Kitu atuh. Mie naon we lah buru atuh keur lapar. Dahar atuh sia teh lapar mah. Pan meuli mie teh eta keur dahar. Sia mah ngimpi meuli mie keur dahar, sia mah keur nangtung. Maksudna meuli mie teh keur dengan dahar. Oh, mie di sanguan teh meureun nya. Aduh, ampun. Aya we. Aya nu dagang ka hiji lemur. Sabari jojorowokan nawarkeun daganganna. Sayang anak, cenah kitu. Tukang silila aya nu ngagoroan. Mang ka dieu. Jualan naon eta? Jualan mainan, Kang. Nah, jualan mainan atau makin nyebutna sayang anak ieu teh kumaha urusanna? Pan mang cenah. Nya sugan we pan ai ngaran bapa jeung indung mah ai sayang anak mah sok dipangmelikeun mainan cenah kitu. Oh, mainan naon hungkul eta teh? Aya rorobotan, aya mobilan, aya momotoran cenah kitu. Ning loba, heueuh loba cenah. Rek sasapedahan. Nah jadi ngajak sasapedahan kan keur dagang lain. Maksudna lain ngajak sasapedahan ulin, iya aya mainan sasapedahan rek dibeli moal keur budak cenah kitu. Oh, tapi eta lamun dibeli sasapedahan budak kuring ke budak moal mang. Atuh nya moal. Kembaya bubudakeun mah daripada kokoloteun cenah kitu. Nya kokoloteun mah ngewa aya tatoan dina pipina. Ngosok dia sasapedahan urang beli keur budak. Taya duitna. Geus nuhun nya cenah. Ini tuh. Can jauh tah. Digoroan deui ku dagang teh. Kang ka dieu cenah. Dagoan heula. Balik deui, aya naon deui cenah. Ieu teh duit naon cenah? Manyen mayar ku duit mainan. Ari amang ieu ngajual naon? Ngajual mainan cenah. Kan dibayaran ku duit mainan meureunana cenah. Aduh ampun. Aya hiji petugas di kecamatan. Neangan imah Pak RT. Panggih we ta jeung jelema. Tanyakeun, Pak, ari Pak RT bumina palih mana nya? Oh, bumi Pak RT. Oh, palih ditu cenah. Oh, nya atuh nuhun nya. Piye we tah ka imah eta? Punten. Nya mangga. Ieu leres bumina Pak RT. Nuhun, ieu lagi naon cenah? Abdi ti kecamatan. Oh, nya aya naon? Biasa ngobrol sakedap atuh. Oh, nya mangga atuh sok mangga calik. Dariuk we. Ieu Pak, abdi ka dieu teh ditugaskeun kanggo nerangkeun perkawis dana desa cenah kitu. Nah, dana desa ieu teh saurna mah bade di kanggo posronda cenah. Sareng kebersihan dianjurkeun ku kecamatan sareng desa kebersihan mah kedah diutamakeun soalna aya mah musim hujan bisi banjir cenah kitu. Oh, nya tapi pan abdi teh kineula Pak mau kanyarios si abdi can beres supaya Bapak ngartos. Oh, nya sok mangga. Jadi peralatan kanggo kerja bakti teh tos aya. Bahkan dana kanggo pos ronda ge tos aya. Cuma tinggal kene ku Bapak diaturna. Abdi teh bingung cenah. Entong bingung Pak, mungkin ku abdi dibantosan cara pendanaanna, cara nyairkeunna, cara mengelolana. Jadi entong bingung, tenang we abdi. Ya mangga ari kitu mah, tapi abdi teh bingung nanti abdi sanes RT cenah.
lain RT cenah. Kan ieu bumi RT nya bumi RT tapi abdi mah sanes RT abdi mah ngontrak cenah. Atuh bapak malah nyarios ti tadi cenah. Kan abdi gitu di pada nyarios mencek bapak we cenah tong makan nyarios dangu kena abdi nya pak abdi teh dangukeun we da salah ting abdi atuh eta mah salah bapak tadi nyarios wae jadi abdi salah bumi cenah. Teu salah ieu mah bumi RT leres ngan RT nama sanes di dieu tuh RT nama paling ditu cenah. Aduh eta mah baru mangus ngobrol we ngarek tidur deket masalah haruna nya khususna kanggo baraya anu ngarasa kahiburina carita-carita kuring nyimpen dukungan we nya di like komen di subscribe lah gitu tah nya atur nuhun.